Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak di acara stand up komedi tunggal. Harum mewangi sepanjang hari, pusing, 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 pusing. Ki Kampak rek mere judul loba jalma resep kanu sanjungan, kanu pupujieun. Emang aya Ki anu resep kanu pujian? Buset, lain aya deh ngajedig ah. Sabenerna pujian itu milik anu kagungan, milik anu kawasa, lain ejeng manusia. Tapi terkadang jelema sok resep dipuji-puji, dipuja-puja. Menikot kasepnya atau irungna bekah. Kadang kieu menikot gelis na make baju ieu mah irung bekah nek ngapung. Tah padahal mah kade aya pujian anu ngagubruskeun, aya pujian anu bener-bener, tapi ulah urang atoh kanu pujian eta anu boga pujian mah nu pantes dipuji mah anu kagungan, anu kawasa. Ai urang mah makhlukna teu pantes. Kadang kan kieu ayeuna geus umroh, lamun teu dipanggil Bu Haji teh ka mana Mimin misalkan nih nya. Cicing heuh da pedah geus umroh. Ka mana Titin, cicing deui eta ge da pedah teh disebut gelar. Loba. Jadi beuheungna teh siga heuras kadang. Tapi mun dipanggil Bu Haji Titin bade ka mana? Oh bade ka dieu Neng. Dah pasti da eta mah gelarna disebut. Eta teh naon? Akibat resep kanu pujian. Resep teuing kanu pupujieun teh padahal mah anu boga kagungan urang, anu boga bisa mulak-malikeun hate urang, anu kagungan tah eta anu bogana, anu pantes dipuji mah.